Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, patepang deui sareng simkuring di channel Eva Farida. Dina dangetaina simkuring bade medar soal ulangan SD kelas genep. Mangga wilujeng nyakseni. Satacana kada hilap di like, comment, subscribe sareng di share. Hatur nuhun. Nomor hiji, salaku manusia, urang kudunya ka ieu dihandap. Iwal atau kecuali A. Kajelema, B. Katutuhan, C. Sesatuan, D. Baju. Ayat teks pikeun soal nomor 2 dugi ka 4. Carpon anak ucing tigebrus ka sumur. Ali jeung Kia teh adi lanceuk. Ari Ali kelas genep SD, Ari Kia kelas 3 SD. Duanana sakola di SD Cinta Pahlawan. Sakola Ali jeung Kia teu jauh ti imahna. Ali jeung Kia resep kana ucing. Ku kituna maranehna ngingu ucing ngaranna si Ketes. Si Ketes teh ucing bikang. Si Ketes boga anak 5. Ku Ali jeung Kia dingaranan Kakak, Kiki, Koko, Kuku, jeung Keke. Anak ucing teh menila lucu. Ku Kia sok dicocoo wae anak-anak si Ketes teh. Diparaban tulang daging hayam atawa dibere lauk. Ari si Ketes jeung anak-anakna sok meuting di gudang gigireun dapur. Ku Ali jeung Kia disadiakeun kardus di tilaman kaen nu teu dipake. Harita si Ketes teuing keur ka mana? Anak-anakna si Ketes ditinggalkeun dina kardus. Anak ucing nu 5 teh keur sarare keneh. Kabeneran poe Minggu. Ali jeung Kia teu ka sakola. Isuk-isuk Kia geus ka gudang rek ningalian anak-anak si Ketes. Pas ka gudang, Kia ningali anak si Ketes ngan aya 4. Si Keke nu warna hideung pulas bodas eueuh. Tuluy Kia ngageroan Ali. "Aa, si Keke teu aya dina kardus. Ka mana nya?" Ngadenge Kia gegeroan, Ali geuat nyampeurkeun. "Ka mana kitu Kia?" Ari Aa kumaha? Pan Kia naros ka Aa. Ieu Kia teu ninggal si Keke. Si Ketes oge teu aya si A, ceuk Kia. "Oh atuh paling oge ngiring ka si Ketes," tembal Ali. "Nya ieu Kia bade maraban. Ari si Ketes ka mana deui nya? Biasana oge aya di gudang tara tebih ti anak-anakna nya A," ceuk Kia. "Da moal tebih Kia, si Ketes mah paling ge kaburuan," ceuk Ali. "Nya panginten A, Kia bade maraban heula," ceuk Kia. "Nya sok Aa bade sasapu heula di buruan barala. Mamah mah nuju ka warung balanja. Upami Kia tos lapar mah ke nyarios ka Aa," ceuk Ali. Leos we Ali kaburuan nyokot sapu nyere tuluy sasapu. Di buruan teh barala kudang daunan. Di buruan imah Ali jeung Kia teh aya tatangkalan bung-buahan saperti rambutan anu keur leubet jeung tangkal buah. Pas sasapu kapipir, Ali ningali si Ketes meong-meongan dina luhur sumur anu rada kabuka tutupna. Ku Ali disampeurkeun. "Kunaon Ketes?" Ali nanya ka si Ketes. Si Ketes ngan ukur meong-meongan bari kokoet kana tutup sumur. Ali geuat muka tutup sumur, sing horeng anak si Ketes tigebrus kana sumur. "Aduh geuning, si Keke teh tigebrus. Kumaha ieu nya?" Ali ngomong sorangan. Ali geuat gegoroan Kia. "Kia, ka dieu." Kia nu keur maraban anak-anak si Ketes di gudang lumpat nyampeurkeun Ali. "Aya naon Aa?" tanya Kia. "Tuh geuning, si Keke teh tigebrus ka sumur," tembal Ali. "Euleuh, meuni karunya Aa. Enggal atuh Aa tulungan," ceuk Kia bangun reuas. "Kia antosan di dieu, Aa bade milarian tali sareng baskom ka dapur," ceuk Ali. "Muhun Aa," tembal Kia. Ali geuat ka dapur neangan baskom nu ukuranna pas keur si Keke. Teu manggih tambang, aya tali rapia. Baskom di talian sangkan bisa ngangkat si Keke. Tos kitu Ali kapipir deui. "Aya Aa talina?" tanya Kia. "Tali tambang mah teu mendak, aya ge tali rapia.
Mudah-mudahan kuat ngangkat si Keke, cek Ali. Sok atuh karunya si Keke bisi kaburu maut, cek ia bangun hariwang. Bantosan nya, kia cepengan talina bisi lesot. Nurunkeun baskomna parentah Ali ka kia. Muhun sok tembal kia. Ali nurunkeun baskom anu geus dibeungbeuratan ku batu. Sangkan bisa teulem kana cai. Geus nepi ka handap baskomna, si Keke teh muntang ka sisi sumur. Ku Ali diuyek-uyekeun baskomna ngarah si Keke bisa naik. Rada lila si Keke can asup wae kana baskom. Teuing heseun, teuing leuleus. Ali jeung kia geus deg-degan wae. Aya kana 10 menitan. Si Keke kakara bisa naik kana baskom. Tuh geuning si Keke tos naik ya, cek Ali ka adina. Mohon alhamdulillah, mudah-mudahan tiasa kaangkat, cek kia. Ali jeung kia ngangkat si Keke lalaunan, sieun tali rapiana pegat. Untungna si Keke teu berat, jadi bisa kaangkat. Geus nepi ka luhur, Ali ngaluarkeun si Keke tina baskom. Si Ketes indungna ngadeuketan anakna, bari diletakan si Keke. Kia nyanak dus sareng elap, titah Ali ka kia. Muhun tembal kia. Kia ka dapur neangan dus jeung elap. Tos kitu si Keke disimbutan ku Ali, katingali anak ucing teh kabulusan jeung leuleus. Puguh lila di jero sumur. Ayeuna mah urang poyankeun heula si Keke, cek Ali. Muhun karunya eta tiriseun. Kabeneran aya panas panon poe. Ali mawa si Keke kaburuan rek dipoyankeun. Si Ketes nuturkeun Ali jeung kia. Si Keke dipoyankeun dina dus deket tangkal rambutan. Alhamdulillahnya si Keke tiasa katulungan, cek kia bunga. Mohon kia alhamdulillah. Tos dipoyankeun mah si Keke diparaban ku kia. Kia jeung Ali bunga tiasa nulungan si Keke anu tigebrus ka sumur. 2. Dina carpon anak ucing tigebrus ka sumur, nurek maraban ucing nyaeta A. Ali, B. Kia, C. Mamah, D. Bapa. Nomor 3. Kamana anak ucing anu ngaranna si Keke dina carpon anak ucing tigebrus ka sumur? A. Milu jeung si Ketes, B. Aya dina dus, C. tigebrus ka sumur, D. Moyan di deukeut tangkal rambutan. Nomor 4. Make naon Ali nulungan si Keke dina carpon anak ucing tigebrus ka sumur? A. Tali tambang jeung baskom, B. Tali rapia jeung mangkok, C. Tali rapia jeung ember, D. Tali rapia jeung baskom. 5. Contoh kecap anu make rarangken tengah ar nyaeta A. Gumelis, B. Sinatria, C. Arasak, D. Sumujud. 6. Dina kecap pinilih aya rarangken A. Ar, B. In, C. D. Al. 7. Kecap jeleng lamun make rarangken ar jadi A. Rajleng, B. Arjleng, C. Ngarajleng, D. Arajleng. 8. Kamana kamari teu sakola? Dina kalimah di luhur aya kecap pananya nyaeta A. Saha, B. Kamana, C. Di mana, D. Sabaraha. Nomor 8. Titik-titik anu nulungan anak ucing anu ngaranna si Keke. Kecap pananya nomor pikeun ngalengkepan kalimah tanya di luhur nyaeta A. Saha, B. Iraha, C. Di mana, D. Kamana. 10. Nuka asup kalimah pananya nyaeta A. Anak ucing anu 5 teh keur sare keneh, B. Tuh geuning si Keke teh tigebrus ka sumur, C. Aya talina, D. Euleuh meuni karunya enggal atuh tulungan. Soal esei hiji. Tuliskeun 3 rupa sato anu biasa diingu. 2. Tuliskeun 3 contoh kecap anu dirarangkenan tengah. 3. Jieun kalimah tina kecap rumasa. 4. Titik-titik ngaran anak ucing anu tigebrus ka sumur. Lengkepan kalimah di luhur ku kecap pananya anu merenah. 5. Jieun kalimah make kecap pananya kumaha, di mana, sabaraha.